aya peribahasa kolot baheula bahasa Sunda anu bahasana kieu bahkan budak ayeuna ge teu saeutik anu teu apal da teu ngabiasakeun heuh gerak kieu melak cau moal jadi bonteng melak dukuh moal jadi rambutan heuh loba deui pek we sebutannya mun hade meureun hade deui mun goreng-goreng deui. Contohna lamun dina agama mah diajar nu lain pek bae nepi ka gelar naon-naon oge dek doktor insinyur profesor dek ngajajar ge ari teu diajar mah Quran moal bisa sakola SD SMP SMA nepi ka kuliah nepi ka S3 S nong nya teh poci ka ditu jeung sajabana teh sosro ai teu diajar mah ngaji diajar ibadah moal bisa pek pikiran